seberapa? 5 pada wawancara asal usul Manyeti abdi saudara anggota Kostapun biar aja Kostapun Diragawi Arabi Wastapun Susan Indiani, Wastapun Karina Hadian Subastian. atas iya abdi sareng kelompok abdi pada ngawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampunten Bapak, ieu tos ngaganggu di siangna abdi sareng rencangan sadaya bade naros asal usulna lembur atau kampung Manyeti Bapak. Teh sayeueus mangga atur nuhun. Bapak pertamana abdi bade naros ai jenengan Bapak jenengan abdi namina Pak Rohya. Pak Rohya. Oh. Terus sareng atos barasasi Bapak di Kampung Manyeti. Alhamdulillah ari Bapak mah aslina orang Cibodas. Nikah ka si ibu tahun 1986 sampai 2020 mungkin udah 34 tahun. 34. Tinggal di Kampung Manyeti. Terus? Yep. Janten naon Bapak di Manyeti? Kaleresan dipercantan ku masyarakat Bapak janten ketua RW 02 nu aya di dusun 2 Manyeti. Di lembur Manyeti ya? Oh, di lembur Manyeti ya. Ai RW na ieu Bapak hungkul atau nu sanesna aya? Di Manyeti di dusun 2 Manyeti aya 2 RW. Kaleresan Bapak RW 02 anu paling wetan RW 03. Jadi 2 RW. Anu poli ditu. Mohon. Ya poli ditu. Sejak kapan Bapak jadi RW? Sudah 7 tahun aja. Oh, lama. Iya, udah di periode 2 periode. Udah 2 pengertian kepala desa. Tahun 2003 kalau salah. 2013 mau jadi RW. Sekarang 7 tahun ya. Oh. Terus Bapak nah lembur ieu disebatna lembur Manyeti Bapak? Hari lembur ieu disebatna lembur Manyeti, Bapak ge teu tiasa kumanya. Saur Bapak ya namanya saur sepuh. Saurna sejarahna pecutna di Pangeran Diponegoro jatuhna di lembur Manyeti. Pecutnya namanya sepetinya. Cepeti. Mohon sepeti, mohon jatuhna muragna lah bahasana muragna di kampung ieu. Kampung Manyeti. Saur sepuh eta mah salah saur Bapak nya. Nya bade iya bade naros deui pabrik atau usaha anu di Manyeti aya naon wae Bapak? Ari anu aya di khususnya di desa Manyeti nya, desa Manyeti kan luasnya, ieu mah dusun Manyeti, dusun 2 Manyeti. Ari nu aya di desa Manyeti mah seueur pabrik denong, sepros pabrik, GDA, pabrik susu. Cuma di dusun 2 Manyeti mah nya aya pabrik-pabrik kerajinan ibu-ibu lah. Seperti sing ngademel keripik singkong, terus kacang tanah, terus ngademel telur asin. Kegiatan-kegiatan ibu-ibu eta mah. Sadayana. Mohon ari anu paling seueur mah orang Manyeti mah seueurna cocok tanam nyaeta pertanian gitu. Usaha anu paling ieu mah. Eta mah sambilan ibu-ibu aya nu ngadamel kerajinan seperti keripik singkong seperti ibu di dia ngadamel keripik singkong. Nya mah. Ngadamel. Beran anu di pabrik susu aya warga di dia Bapak? Seueur. Jadi mayoritas memang udah perjanjian menuju di desa, jadi orang Manyeti 40% orang Manyeti tenaga kerjanya, 60% di luar desa Manyeti. Aja saur Bapak kan tadi aya desa siji sareng 2, emang desa di Manyeti sabaraha Bapak? Sanes desa dusun. Dusun. Mohon. Di Manyeti aya 4 dusun. Dusun 1 Cikadu, dusun 2 Manyeti, dusun 3 Karangsugi, dusun 4 Cilangkap. Sami wae eta teh. Sadesa Manyeti. Sadusun kebetulan Sundanya keleresan aya 2 RW. Sa RW aya 4 RT, di dusun 2 Manyeti aya 8 RT. Agung ya. Lumayan Bapak. Nya atuh sakitu ya Bapak. Atur nuhun pisan atas ngalejengkeun waktuna. Di ieu bisa ngaganggu. Wah, nganggu mah kalasan Bapak nu di bumi. Cuma hapunten di Bapak bilina pertarosan anu di
sampaikan ke bapak ngajawabnya kirang jelas Oh, kirang sawios. Sawios. punten bisa Ya. Ya, terus atur dulu ya Bapak ya. langsungnya tong bosen lah Ya. coba Halo.